atau manuk menyeloba-loba teuing nya. Aduh hari si kakek aya wah nya euy. Sugana apa gawean si kakek? Oh, nya tuh. Oh, itu nu istri kedua nu kakek lain. Nuhun, Bah. Kumaha kitu? Hah? Kumaha kitu? Asa benten atau ya Oh, Pak? atuh mohon, Bah. Bentennya. Kapunggor mah kurus sana airnya dimontok. Oh, aduh kan eta biasa, Bah, ditaku kakek gitu. Oh, hebat Hebatnya ieu nama euy. Ieu. Bener. Bah, beli gue lagi. Ulah sok gitu abah sok kabiet Pak. Tong gitu, tong gitu. Bah, Tong gitu. Astagfirullahaladzim. Neneng. Hah? Astagfirullahaladzim. Itu pemajikan aing jeung tapi jaket hidung geuningan. Sampeurkeun euy ka deukeutan saha teh jelema. Kayak gitu, Neng. Aduh, sok isi dah mah sok isi. Ieu kan jadi edan gitu jadi gua ge kitu hareupeun yakin tahu jelema teh ganjen goblogna teh. Tok gitu, Neng, tok gitu. Aduh, ampun tok gitu. Isi teh. Dina laki saja mah kajang gua ge oke nahawana teu pantes teu. Orang ngabibita sa Abah. Make ngabibita si Abah teh menang kitu aya goblok salaki mah. Oh, abang kumaha gitu? Teu menang kitu pokona mah. Ada deh atuh Abah oge. Apa Abah marek tamu ka dia teh namun ngeuleuh manehna. Jadi aya apa anjikan maneh jadi gua ge jadi isin Abah teh jadi nyampeun kitu dicarangkeun padahal Abah mah melong ulah kitu. Itu make nyalahkeun ka Abah sakala. Kita ku bujur badagnya. Atuh lain tuh gitu kakek. Udah majikan maneh teh kitu nih. Hayo gua ge. Jadi maksudnya jadi kaisinan jadi mau maneh kieu kakek. Salaki ka warung teh maneh mah kitu. Pagawean teh teu Oh, lah orang dia kan si Abah kan tamu. Dia berjaga ngahibur ka Abah gitu kayak. Ngahibur kan kitu carana, ngahibur gua ego mah kitu cara ngabibita nu kitu patut teh. Nyaho teu. Abah sengaja orang ngabibita si Abah. Teu balik jeung Abah mah cicing heulanan. Teh ka mana? Balik ya. Teu balik-balik teu balik teh. Lo tadi ngarek namu ka dia teh ka manehna ka warung. Heeh, mah tak naon atuh ini Abah teh di pelong wae, Abah mah di pelong bari kitu bari mengpeun. Oh, banyak orang tamunya awan nyanggap pisan jadi banyak. Teu ngadeuketan manehanana lain salah urang. Manehana kabibitaan. Ayeuna mah kieu Abah ceuk urang mah nya. Abah bisi hayang ka pamajikan urang teu pae ku airek diserahkeun ayeuna kena oge. Ku Abah tuluykeun kare ulah teu dikawin. Nah, make nyalahkeun ka Abah. Pokona geus Abah tanagarek namu. Geus kagok terlanjur pokona. Balik Abah mah. Tong balik geus tah tanggung jawab pokona mah urang rek balik mah sak uruskeun tah. Lamun teu dikawin rasakeun tah isukan ku urang. Nah, pokona eta Abah geus api mengpeun api mung padahal dipelong. Urang geus teu suka terido ku kitu maneh make kalupitan ka Abah. Iya jadi Abah bisa ngawin maneh ya. Ay Abah kan sebagai tamu. Ku abisnya biasa lah dia akan dihibur Abah teh. Nah, make kalupitan ka Abah. Atuh dari kieu mah jadi pokona Abah. Uruskeun ka kawin enggak nyambung. Maneh salah dari majikan si kakek nu salah ya. Yang lebih Abah ayo urang kawin balas si kakek urang tinggalkeun. Enggak nyambung. Mana kalupitan maneh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah. Aduh. Oh, kanyalbok aing ngabungah nu sabenerna mah Abah dina hate mah. Da eta teh baan kieu aing ge katipu, kabari ge katipu aing teh teh. Sok Abah tah hayang ngarasakeun makanya teu bodoh teuing. Sok Abah pada ngarasakeun. Cuman kakek satulungan kakek. Kakek tulungan kakek. Aing teh hanteu ka maneh teh. Cai maneh nu kabibitan. Aduh. Ayo kawin jawab. Kawin? Ya, Mung gak ngamung. Si kakek emang saat tinggal di sebaik ayo Mung gak ngak. kamu atuh. Sekira ieu bujur dia kieu baheno ieu. Jelas Abah kita tinggal. Mung, balik. Abah tadi kan kabita bujur abi eta tadi teh. Gua otak Abah kan katinggalin begitu tapi sarangan ngatan teh. Lain kitu carana lamun cara tahu maneh. Ulah sakuat ge hareupeun batur. Ada itu tamu nyata. Tapi anu kabita kan tadi kan. Kabita mah kan badan teh majikan batur. Jadi susah ki maneh. Si kakek emang ayo orang kawin Abah doa lain. Heh, nya urang kawinannya. Heeh.
Geus kawin ayeuna mah deh. Heeh. Udah ya orang. Coba. Mung, nggak balik. Mung.